Neng. Aya kabar baik saminggu deui Aa rek ka dieu jeung keluarga. Rek naon ari maneh? Apanan rek kawin? Geus boga gaji sabaraha rek ngawin urang teh? Apanan apa serangan 3,5 juta saminggu. Mana buktina? Hola atuh da abdi butuh bukti. Ari Neng parawan keneh teh. Nya parawan atuh. Aya turang buktikeun heula yuk. Sia goblok hentah ka ditu. Pan butuh bukti sarua. Men, kajero atuh manyokotkeun turup teko tuh ieu cai beusi kaki bulan jang. Oek atuh mah kumaha lah. Ah nah meureun dititah ku kolot teh mending ngabalentah wae jig baru da poek demal aya juri ka imah ge. Ieu nah. Ah sia naon jugjug. Netah wae. Sia ngelawan we. Mak, Naon? di depan dada gitu ngagantung. Oh ngagantung turup teko mah di ditu. Nah, di betotan kurang ngenyot. Ah maknya nganyot. Naon sia goblok? Nya bakal susu aing sia. Nah ieu mah budak teh. Sok ngurus jeung nikah sia sing jauh kitu. Hehehe, Cai. Naon? Kumaha sih rahasiana? Rahasia naon? Eta saraki Cai meh kuat lila. Eta mah rahasia. Nah siapa apal? Kan sampeyan ka Cai teh ka abi heula. Ari sia teh duda bule. Kaing teh bebeja sia bujang goblok. Pun bae atuh da mah katingali lalaki mah. Bae bakal mah kitu bohong sia mah. Tuh nyai calon pisalakieun maneh mah. Ngora keneh geus bisa ngabangun tah nu kitu kuneangan mah. Urang sampeurkeun Heeh, hayu. Bulan? Aduh, meuni tos tiasa ngabangunnya anom keneh. Biasa we Bu alita nu. Bade samarana teh? Oh, bade kapayun. Oh. Atuh da teh kasabat alit nya ngabangun sakieu ageng nama. Nah, alitan Bu, ieu mah da naon atuh saya we. Nya sae we. Men. Kakak ngobrol itu aduk beak gancang burgaring. Nya. Sia nya aduk kesukaan aing. Nya anu ngabangun. Ieu untung jadi sia teh goblok. Ngaruksak pemandangan goblok Ya, Naon? eta ganti atuh baju mending geus saminggu angger we eta kos teu boga deui. Tah, ieu awewe nu teu berpengetahuan teh. Teu berpengetahuan kumaha? Lalaki mah ciri-ciri lalaki anu satia nya. Anu nyaahan tah make baju oge anger, kajian teh geus rangsak baju eta. Asa kira nyaman mah dipapake nepi ka iraha ge. Ayah pernah boga mantan? Nya pernah atuh, Pernah nyaman atuh? nya pernah. Oh jadi selama ini sih selama mantan dan nyamannya? Hah? Tos di mana ari Ece uyah kieu? Eta tos di payun jalan-jalan. Matakna meh teu kaciripuh gerak kawin. Oh, Ceu. Nah abi mah resep keneh katingali menderita ku batur. Nah habet hayang katingali menderita. Sabab urang mah mung ningali tetangga sedih. Maksudna kumaha ari Ece? Asal lieur. Heueuh pan lamun urang katingalina sedih, dirinya pasti senang. Tapi lamun urang senang, dirinya pasti sedih. Tah urang mah mung ningali tetangga sedih. Si goblok gindiran, Pak. Mungkin bae atuh tapi dari kurang mana teh. Gobloknya. Sok atuh dit ieu tuang heula sok. Aduh, ini ngarepotkan teteh, maunya. We atuh. Saaya-aya sok. Soh. Piring mana? Ngomong atuh. Era aing euy. Nah halin ngaharulang kitu sok atuh geura dituang Piringna teh saya. Ingat teh. Iya piringna sadap atuh. Sian ulah di dahar. Bila ngeliat nyokot piringnya. Sok atuh ayeuna mah di. Teh enggak. Ya. Tuh tingali atuh kahirupan batur. Terus kumaha? Nyata kabita tuh rumah mobil, rumah motor. Terus maksudnya orang kudu ngumah mobil jeung ngumah motor. Mobil-mobil batur, motor-motor batur. Manya orang kudu ngumah atuh selieur boga pengajikan teh. Maksud aing teh meuli tuh juga batur. Wajib nah atuh Ceu. Si Mang Bula teh dibawa ke rumah sakit teh kunaon? Eta sukuna soek teh. Hah? Soek. Nah hati tajong ti. Lain penyakit kencing batu. Harus siap ya lo. Banyak kencing batu sukuna soek.
Ari mana teh ngompol apaan sing horeng sikuna teh kaumpolan. Nah, habet bisa suek sih mah. Apaan cing na batu. Hop. Boleh. Naon? Orang mereka nanyakan rahasia nah. Rasa naon? Eta pemajikan boleh. Bet bisa rapat deui eta na. Daun sini atuh goblok. Anjing. Oh. Kayak mana bisa apa gitu? Setelah info. Mana pernah kieu jeung saomen? Toing aing mah Ngaku sia. Ngaku. Ngaku. kurang